Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Jahwanisa di kelas 10 MPLB hiji. Di dieu Abi bade ngadongengkeun hiji dongeng anu judulna Monyet jeung Kuyang Ngala Cabe. Monyet jeung kuyang ngala cabe ka kebon patani. Monyet buru-buru ngahakan eta cabe nu geus beureum. Tuluy ngucap lada lada lada. Tuluy patani kaluar tina jero saung. Monyet lumpat, sedangkan kuya katewak kusabab lupatna boyot. Geus kitu, kuya ke patani di kurungan, cenah isukna ek dipencit. Peutingna monyet ngadatangan ka kuya. Tuluy kuya nyaritakeun yen manehna ek dikawinkeun jeung anak patani. Monyet kawitaeun, tuluy monyet minta ka kuya nukeran. Sisa kadang kuya keluar, tuluy sisa kadang monyet asup ka jero kurung. Isukna patani ngasah bedog. Maksudna rek mencit eta sato nu di jero kurung. Monyet reuaseun sabab patani rek mencit sato nu di kurungan. Monyet loba akal, tuluy manehna pepayahan dina eta jero kurung. Barang patani muka kurung, patani reuas kusabab nu di jero kurung lain kuya, tapi monyet paeh. Tuluy monyet ke patani dialungkeun ka kebon. Berebat monyet lumpat sataker kebek. Patani olohok sabab ditipu ku kuya jeung ku eta monyet. Cekap sakitu dongeng ti Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.